artinya pengunjung wisata hutan lindung aya di Kecamatan Jampang Tengah, Kabupaten Sukabumi. Hutan lindung teh milik perhutani anu geus robah jadi pesona wisata. Setelah ditutup, hutan lindung teh wisata anu paling kasohor di daerah Jampang. Di hutan lindung aya rumah pohon, aya oge wahana pikeun kaulinan saperti kolam renang, anu nyadiakeun perahu karet jeung tempat kangge istirahat pengunjung. Kalau jelasna ieu tos terhubung langsung sareng rekan abdi nu aya di lokasi. Siang Siti Maimunah, kumaha kaayaan wisata hutan lindung anu teu sepi pengunjung? Siang, keayaan di dia tiasa ditinggali ku pamirsa. Ayo urang tingali kelompok, ameh langkung jelasna. Keayaan di dieu tos seueur nu teu kaurus. Contohna sapertos aula, rumah pohon nu aya di pengkeran abdi. Kanggo langkung jelasna, urang alihkeun ka rekan abdi Epi Serliana. Hatur nuhun Siti Maimunah kanggo infona. Kanggo langkung jelasna hayu urang wawancara Bapak selaku penjagana. Assalamualaikum, punten Pak, tiasa nyuhunkeun waktosna sekedap kanggo wawancara. Enggak. Nah, tempat wisata ieu sepi pengunjung. Wisata ieu sepi pengunjung kusabab COVID-19, jadi kusabab eta tempat ieu sepi. Kumaha harapan Bapak kanggo ieu? Seueur nu datang. Amin, mudah-mudahan harapan Bapak tercapai. Hatur nuhun Pak kanggo waktosna. Nuhun kangge Epi sareng Siti Maimunah anu tos ngalaporkeun di lokasi. Jadi sakitu watan nu tiasa musim kuring didugikeun. Hatur nuhun pamirsa kanggo waktosna. Abdi sareng rekan-rekan made undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh hush my dear, it's been a difficult